Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Kakang Robi masih di channel official Robi Entertainment. Tonggelan panggo kepala wargi sadaya sada acan nonton ieu cuplikan video ti simkuring diaturanan wae kanggo like, komen, sareng subscribe. Nah, sareng share sing seueur oge supados ngarojong pikeun ieu channel salawasna mancen di YouTube cenanya. Urang kana topik dina dinten ieu ngobrolkeun kana lawak kieu nya cenanya, ngobrolkeun kana lawak nyaeta seni guyonan anu parantos anu buhun kasebat buhun cenanya. Alhamdulillah dina dinten ieu simkuring kasumpingan salah sawios artis anu parantos kakoncara di dunia nyata maupun dunia alam goib cenanya. Urang langsung wae panggil cenanya supados teu nyangkolong kana waktos ka Mr. Bentang cenanya. Aturan Kang Bentang. Semangat. Nah, kunaon bingung kunaon cenah. Kunaon neangan alamat? Neangan alamat. Nepi nanyakeun ka tukang ieu, ka tukang dagang teu arapaleun. Nanyakeun ka tukang ieu, ka Google Map teu arapaleun. Kalau kasasab. Kalau ka pasea. Nah, makin Pasea jeung tukang ojek. Nah, bisa pasea Kapan uing ge teh di imah teh kan ojek ka dieu teh perjanjian 20.000. tuluy. Heuh ai pas dihareup uing bayar 10.000 jeung neunggul atuh. Nyaho atuh. Perjanjianana 20.000 jadi 10.000 nyaho diteungeul atuh. Nya udah teu salah, Pak. Make jeung teu salah dah kumaha ieu pemirsa cenanya. Ye, dengekeun. Uing perjanjian dina ojek teh mayar 20.000. Heeh. Pas nepi ka dieu uing mayar 10.000 nya bener. Heeh, bener maneh nu salah aya kitu mah. Tukang ojek misalnya nu naik nage duaan jadi 10.000 ewang. Bener. Moal lamun jadi tukang ojekna ye CF di mah ye. Kang itu acara naon? Ah, ieu mah urang ngawangkong we ieu mah ngobrol-ngobrol cenanya. Kela ngomong-ngomong hari ieu akang naha beut dikikieu. Uing teh mun ka mana-mana pasti bakal mamawa ieu Kang. Naha? Sabab ku zaman ayeuna teh para seniman khususna uing pribadi Mohon anu ngalaman dampak penyakit naon teh? Covid. Hah? Covid. Tak Covid. Nu hajat nepi ka rareuweuh kabeh Kang. Matak uing teh make ieu teh meh aya hajatkeun Kang ai hajat kumaha buka gitu grup dangdut tadi mah. Grup dangdut grup lawak calung abi mah buka alhamdulillah. Tapi dah bener pala wargi ieu mah. Sigana mah seniman memang kedah ngararangin nu kieu. Jadi medis sangka batu teh masih enon teh urang teh narima keneh panabuhan. Matak mamawa pelang buka weh itu tah. Kapan ieu mah program ti pemerintah. Mun bulan puasa tutup itu. Da sidik mulai mau hajat bulan puasa mah. Eueuh panabuhan. 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 Alah, ieu mah urang ngobrol-ngobrol cenanya, urang ngawangkong cenanya. Ieu teh kan nyambung kana topik-topik pembicaraan anu kapungkur kan masih ngabahas keneh dina budaya anu buhun, teras budaya anu hilang kan ieu lawak ge sami kasebat budaya buhun cenanya. Anu nilaina masih keneh nya sakedik kitu nya sakedik anu neraskeunana cenanya. Ieu urang langsung wae hoyong terang cenanya ieu ngawitan asal muasal teh kenging inspirasi kenging implengan janten pelawak teh kumaha kitu teh. Ai abi janten pelawak teh nya abi ge teuing kumaha abi jadi pelawak. Tanu kieu kumaha? Bingung abi ge. Jadi sebenarnya mas jadi seorang pelawak teh tidak bisa urang hoyong diajar ngalawak. Tah teu sagampang bisa kana yang diajar ngendangan.
Geus puguh eta mah make leungeun tapi aing ngalawak mah kahiji kurasa. Kurasa lah. Kadua jeung ku karakter pribadi aing kan ngalawak mah karakter pribadi da abi ge ngalawak teh ngawitan ngalawak teh ti tahun 2006. 1000 Ayeuna geus tahun 2000 tuh geus hubul pisan. Indonesia ge can dieun nih can kadieun. Alhamdulillah ladang ngalawak teh kabeli tanah 2 hektar abi teh Kang. 2 hektar alhamdulillah. Di Jun Imah kabeh 2 hektar teh kabayang tuh. Uluh tobat ieu. Jendela oge aya kana 888 jendelana eta teh. Tobat nih. Kabayang lamun hayang ke kamar mandi, ka WC, kanu ojek atuh. Karo ojek. Mah abi mah. Tapi nah, Kang namanya teh dugi ka studio cenah dugi ka di babari ku tukang ojek. Oh, salah mayar eta mah salah mayar. Alhamdulillahnya. Bawa ieu tah reng-rengan tukang ojek. Ieu palakuna. Lah, Kang. Ieu mah ieu nya da sidik da ieu mah saterang abdi nya akang teh da ngawitan makana kenang. Nah, ieu teh bisa-bisa saujug-ujug jadi tukang lawak kitu nya jeung pamorna jadi tukang lawak da pamirsa. Ieu kada terangnya pamirsa. Da ieu teh ngawitanana mah kana kenang ieu teh. Pamorna mah kana kenang ieu teh ngawitanana mah. Sandi Bentang teh kengingna eta teh di Karawang pamita lepat mah harita. Pang-pangna abi merangkap jadi pelawak teh kapungkur teh nuju masa-masana hirup sangsara Kang. Hirup sangsara geus teu boga jualeun geus teu. Hari ayeuna? Ayeuna leuwih sangsara ayeuna. Komo ayeuna mah leuwih sangsara ti baheula. Baheula abi ngendangan merangkap kana ngalawak kulantaran pertama nama kahimpi ku kabutuhan Kang. Kahimpi ku kabutuhan. Kapungkur teh abi teh ngalawak, kendangan. Tak teboga duit Kang. Ah jual we kok abi teh kenang. Hiji mangsa anu itahna beuh. Ditolak kitu-kitu tapi alhamdulillah sasawios lancek-lancek. Tapi sepuh-sepuh pelawak. Mohon. Aya Mangade Batak. Aya Aohang tah. Nya aya Aohang, Wajenong. Pokoknya mah seueur lah gitunya para pelawak anu alhamdulillah anjeunna janten tuturkeuneun abi gitu. Janten guguru pareunannya guru sabab ai nyanyi mah da sidik sora butut gitu. Jadi uing teh diajarkeun ngalawak gitu. Alhamdulillah sampai ka ayeuna ngalawak gitu. Alhamdulillah. Terus kenging-kengingan eta kuriak ge. Oh kuriak alhamdulillah abi ge bojo teh ayeuna teh 4. Bojo teh dina ladang ngalawak teh. Insyaallah tahun payung bade nambi hiji deui jadi 5 tah. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Ulah dicontohan ieu mah ieu. Sikeun Kang Sandi mah ieu. Henteu hiji Kang we bojo mah bari jeung indit. Eta mah asli. Eta mah asli. Batur mah loba ge abi mah hiji indit. Aduh tong diturutan ieu mah. Alah. Oh jantan ngawitanana mah akang teh nya aya nya guguru oge nya sareng nonoman kasepuhan-kasepuhan oge nya. Oh alhamdulillah pamirsa geuningan ieu. Tah ieu Kang Sandi Bentang teh ieu mah asli teu heureuy ieu mah. Salah sanaos di bidang berkecimpung di bidang lawak, ayeuna ge berkecimpung di bidang mistis gitu. Bidang mistis. Mun abi mau ka praktek pananyaan kan. Mau pilih anu usahana teu pajeng kitunya. Biasa ka abi paling ge dibubar-bubarkeun we langsung dibagikeun gitu. Kamari ge aya anu piwarang mindahkeun jurig di imahna. Heeh. Bang cenah ieu abi meser bumi enggal cenah. Turun loba jurigan. Terus kumaha cenah? Rasa teh kumaha? Wah atuh cenah pamit tiasa mah pangusirkeun we jurigna. Nah, Tah, usir ka ku abi teh Kang jurigna teh. Efek teh embung ini. Ngomong abi teh kan gaduh bumi. Bu wayahna da ieu mah jurigna teh alimun angkat sok ibu we nu angkat kitu. wah enak cenahnya. Alhamdulillah. Ieu nya aduh ieu teh mohonnya heureuy tapi danyaan. Heureuy tapi danyaan. Nah Kang, ieu mah urang ngobrol-ngobrolnya nya
urang-urang teh pana di seninya Nah, ayeuna teh nuju ka ieu alam musibah sebenarnya itu nya. menuju ke halaman musibah ya iya mah urang ngobrol-ngobrol keluh kesahnya Tah gitu. ti akang manawi panginten da saminya Sami. sami gitunya sepi mah sami sepi atanapi rada haneuteun di lawak mah kumaha lah. Sepi sarua. Aduh, Sepi kamu we mah tapi kesedihan di awak naon-naon. Hese ulah ceurik gitu. Lain ceurik Kang. Lamun ceurik ngilungeut ceurik gitu. Alah, iya. Nah, Kang, abdi uninga ieu nya kantos uninga dina sababaraha ya kan kantos oge ieu ninggal teh nya nabuh ka ditu ka dieu cenanya. Pengalaman akang teh nabuh teh tingawitan dugi ka akhir ieu paling tebih ka mana wae. Nah, Abi teh ngalawak, aing ngalawak Sunda mah. Ngalawak Sunda mah paling ge Kuningan, Majalengka, terus teh Bekasi, Karawang, Tasikmalaya, Garut, alhamdulillah. kantosnya Kantos. kantos. Kami acara ngalawak Sunda eta ge kitu nya. Ngalawak Sunda. Ngalawak Sunda. Da aing ngalawak Sunda mah ngan dirinya kene. Kene. Tapi urang teh kudu bangga gitu sok sanajan jam terbang teu bisa keluar tapi alhamdulillah kacontohan ku salah sawios pelawak anu parantos ngangkat derajat budaya Sunda nyata Kang Sule. Ngelangesnya alhamdulillah di urang teh aya hiji tokoh cenanya tokoh pelawak anu ngawitanana di Sunda cenanya agung alhamdulillah ayeuna teh tiasa manjem cenah keluarnya bahkan tiasa internasional oge cenanya alhamdulillah. Alhamdulillah sok sanajan kasebat nalawak Sunda ukur aya di Jawa Barat Tah, itu. tapi anjeunna tiasa ngangkat ka nasional gitu Nasional, ka internasional. Tah kusabab itu abi ge ngajak ka para seniman atanapi pelawak khususnya nya Ya. ulah aya rasa menyerah kudu bangkit. Udah bangkit. Aing ngaran-ngaran ngalawak mah pasti aya wae hinaan. Ledekan pujian aya. Ayanya. Loba nama aya paribasa, wah si eta mah ngalawakna teu lucu teu naon. Ya. Teu naon. Oh si eta mah aya nu nyebut ngalawakna kitu kene teu naon. Justru ulah dijieun amak dijieun pecut. Dijieun pecut munggunya. Kadang da di seni sanes ge kadang sok aya nya nu kitu nya. Cuman kan ari pelawak mah dominan ku nya diseungsirikeun batur. Tapi ulah salah Kang. Lamun eta ngalawak dihijikeun jeung hateng janten ibadah Kang. Ibadah. Lantaran hiji urang ngahibur batur teh nu tadina di imahna mayana boga kapusing, kasusah, tadi mana lalaju urang ngalawak manehna bisa seserian saeutikna poho kana kasusahna kitu nya. Laras. Di saat mayana ngalamun lawakan urang beunang kana hatena mayana ngalamun tak inget ka urang pasti seserian sorangan. Eta teh janten ibadah nama. Nah, ieu mah ai kapungkur cenah mah hibarna mah tak di Kuningan dugi ka rekor tah ieu aduh kakoncara. Alhamdulillah. Di Kuningan kamari ngawangkong sareng Bapak Bupati. Oh, ya. alhamdulillah. Atuh nuhun Bapak Bupati, Bapak Kabag, pimpinan oge manajer atau nabi manajer simkuring Adeden Kuningan sanggar nate nami nate Suwaloka. Oh, laras. Ajeuna teh salah sawios naon teh pengamat seni di Kuningan. Salah satu alhamdulillahnya tiasa ngajak atuh teh oge ka Bapak Bupati cenanya ajak simkuring. Ira mah ngajak simkuringnya. Kedah nama biasa unggal tahun ge abi teh ti hari beres lebaran teh pasti langsung terbang ke Kuningan. Sabab tos satahun sakali lah eta mah kitu nya. Beres lebaran terbang ke Kuningan 2 minggu terus ngalang-langguana nabeuh di daerah Kuningan. Biasana mangan kusabab ayana Covid janten ya kitu teh barada Kang. Dalam batasan. Tapi mah ayeuna mah kana ngabangsat hayam sagala dipaju. Alhamdulillah cenanya ieu. Nah, Kang. Iya mah abdi teh kan nya
ieu hoyong ngaguar cenanya khusus kanggo para anu uninga oge para wargi sadaya oge cenanya. Mun Ieu mah kanggo pembelajaran abdi gitu. Sharing dupinya pengalaman akang paling pahit gitu di kantos gitu manawi mugi-mugi acan kantos gitunya. Cuman kan mugi tina pengalaman pahit eta teh tiasa wae janten pieunteungeun oge contoh oge cenanya kanggo anu sanesna pamaksud oge kanggo khusus abdi gitu pribados. Kumaha tah Kang? Abi mah kantos ngalaman pahit peurna dina seni urang ngobrolkeun dina pahitna heula we nya. Dah gitu. Dari amis maseureurnya. Tah. Gitu. Ngalaman kapungkur nuju hoyong merangkap kana lawak. Hoyong merangkap kana lawak. Naon sih artina lawak? Naon sih artina nyieun seuri batur? Sampai ka kumaha abi hoyong janten pelawak kapungkur sampai ka peurih nama disebat celemah stres mah. Nah kapungkur abi gaduh dangdanan memang dangdan kan aya nama abi ngalawak setelan biasa gitu. Ya, Kumaha lipen kieu nya kumaha zaman calung mah disebat. Oh, calung kantosnya. Kantos alhamdulillah sareng galacang. Oh, Ya, di nya. Banjaran. Galacang. Oh, nya. Upami peurih nama kahiji pang sering-sering nama disebat nugelo disebat jelema stres. Padahal bobodohan urang teh nya. Nah, tapi alhamdulillah Kang justru bagi abi pribadi lamun jelema ngomong gelo ka abi wah eta mah ngalawakna gelo eta teh abi berarti lawakna memuaskan gitu nya. Maka dua nama hinaan gitu. Kantos abi kedah ngalawak posisi nuju panas tiris Kang. Lu kantosnya. Nya, Nyan itu mah. nyaan. Nyan. Kapungkur abi nuju panas tiris sedangkan ngina kedah aya ngalawak gitu kan. Ayeuna mina-mina ngalawak badan kedah fresh, Ya. pikiran kedah bebas. Waktos eta teh abi ngalawak payuneun pamit telepat mah lurah baca kapungkur teh. Sedangkan abi dituntut dinya kudu rame. Sampai ke akhirna abi didinya ngalawak kukayaan gering sampai ke ayah hinaan. Wah mana emang ngalawak teh belegum diajar kieu. Oh iya nya kantosnya gitu. Sampai ke akhirna abi teh dibayar. Wow. Tapi alhamdulillah gitu abi teu janten ambak atau janten kumaha janten ai prinsip abi mah kapeurih kudu jadi peurah. Peurah ya. Ai senangna susah senangna pernah ngalaman nabeh di daerah Tasik. Abi ngaturkeun undang ka Bapak Asep Lurah Tasik. Nah, itu Ngami di lembur teh Taraju di Tasik teh. Taraju. Oh, Wah, Taraju bisa. nya terang. Kapungkur teh anjeunna teh kantos telepon ka abi, "Kang, aing ngalawak ka Tasik sabaraha?" Gitu. Dai abi mah jalmi nasi di rumah sa diajar keneh mau bisa naon teh masihan harga Ya, gitu ya. nya. Lebih baik nemongkeun heula pagawean daripada nemongkeun harga. Ya, gitunya. Urang lebih profesionalnya. Mangga we Pak, teh abi mah asal aya kang we ongkos. Upami saktian kumaha? Demut-emut. Wah, beak jang ongkos hungkul tapi terjadi masalah lah gitunya. Dan niat urang ibadah bros we Kang ka itu Kang cerita nama ka Tasik 2 Angkatnya janten. angkat janten acara Agustusan. Tapi ku hate anu ikhlas mah abi dongkap ka itu ngalawak sampai ka gur seuri. Alhamdulillah mulai pengurus-pengurus teh anu tadina bade masihan artos nganukeun sakitu teh Jadi namihan. jadi nambihan abi gawe ka bumi teh alhamdulillah gitu Ah, etanya. sampai ka anu langkung amis namanya eta abi jadi seueur wargi di ditu di dieu Oh, gitu nya. alhamdulillah. Upami ka kuningan ka tiasa nyimpang ka anu upami ka anu aya deui Nah, gitu. gitu. Ya, Alhamdulillah. rezeki mah goibnya. Tah, Nah, rezeki rezeki mah mah goib. Mata kadang orang sok ayanya sebagian sebagian gitunya sebagian orang anu wah naon saeutik gitu. Nah, gitu. Padahal dirinya teh can apal urang tehnya bahwa buat teh di jalurna teh aya deui, Nah. aya deui. Nah,
mata alhamdulillah aing ngalawak mah sabenerna mah da profesi anu pangesesena Kang. Hese-nya. Hese pisan. Margi aing ngalawak mah lamun ibaratna sok aya lawak spontan, Itu. lawak konsep. Kabayang mun di konsep poho kana konsepan. Oh, So. jangan lawak aya duanya. Heeh. Lamun penyanyi mah misalkan poho lirik, ayo semuanya nyanyi tah poho lirik bisa gitu kan ya. Coba mun pelawak, ayo ngelawak semuanya, ada mau benaun. Kaciptaan. Jadi urang teh ngadadak ngalalajoan. Oh, ngalajuan ai cita-cita mah abi ka buku da sanes janten pelawak. Nya teu aya janten cita-cita yang janten Abi pelawak. ka pungkur cita-cita teh hoyong jadi tentara. Janten tentara. Oh, baheula teh hoyong jadi tentara. Tangtara jadi tangtara. Kapungkur teh abi teh paratos daftar di 330 daftar teh 330 ngan teu ditawis 228 tadi pasingkeun. Tos abi Kugu teh. teh jual meuli. Oh, kalabat kita jadi tentara teh. Kalabat. Jadi tentara teh. Alhamdulillah tehnya sampai akhirnya ya jadi pelawak weh gitu Oh. akhirna teh. Tapi sok sakapeung mah ku niat hayang jadi tentara teh sok aya keneh wae mau matak abi sok minang Kang jojorobokan asli mun kabojo ge misalkan tidak panggilkeun si kopi sok bari jojorobokan Siap. mah panggilkeun si kopi coba borobokan Matak teh pala wargi ulah daek tetanggaan cenah jeung ieu. Kaneng teh. heeh gampang apa Aduh, alhamdulillah cenah ya. Ieu teh da nya ieu mah guyon kapinyaan cenah nya. Tah, kitu, Kang. Seueur guareun urang teh nya. Da urang teh diajar pengalaman teh kan henteu tidak diharuskan orang kudu diajar ngasaan cenah nya, teu kudu ngasaan payitna oge, tapi kan urang teh bisa wae sharing ti orang Tah. lain. Gitu Jadi, tah pala wargi. ai abi mah masihan lain pesan naon namanya teh masihan Artos. lain artos atau apa sih di teu boba kan nah ya Kang sih pan abi ge kadieu teh rek kasbon ai kudu apa mah mata Bari abi nungguan AdSense. mata kasbon puguh ieu teh kadieu teh jadi amanat lah gitunya kangge kasadayana khususna nu hoyong merangkap jadi pelawak da abi ge sami diajar Kangnya Nah, sami diajar masih tebih dina kasebatna sae dina ngalawak teh gitu ai abi mah nitip amanat teh ulah waka hayang nempo hasilna tapi gitu lah. nikmatilah perjalananna Prosesna nya. prosesna nanaon ge jadi ulah ayeuna urang keur ngalawak teh wah urang bakal pikasireun batur mah tapi lamun urang tekadna halus mah tong mikir kadinya tong mikir urang lucu atau henteu na gitu. Nah, Tah lamun di mana urang boga pikiran wah sieun teu lucu nya moal aya kamajengan Oh, ya. panginten mulungnya coba heula nya. coba heula sok sanaos kitu da dihanapeun langit mah aya langit di kitu teh aya nu jago teh aya ilmu panungtung Nah, selama urang masih kene ngarenghap mah kewajibanna nyata milarian ilmu Kang gitu. nah gitu laras. Ieu teh menarik ya, agak menarik ya. Ieu seueur guareun oge nya, khususna nya di bidang lawak nyakumna ka sadaya nonoman oge cenah nya ka sadaya bidang wae, naon wae bidangna anu berkecimpung dina seni cenah nya. Jantan ulah waka juga langsung aral subahan ninggal batur terus biasa majeng eta nepi kumaha. Ya urang kedah dinikmati heula prosesna nya, Nikmati heula nikmati heula prosesna. Ibaratna ciga Cipati tah cenah. Caipati. Cipati teh teh ujug-ujug jadi Cipati padan kudu tina kalapa di ieu cenah dipolesekan cenah dipesekan cenah di kalapana hungkul terus dibabukan cenah jadi belah dua diparut diperas cenah tah gitu. Jadi Caipati. Cipati tah itu cenah nya para wargi sadaya alhamdulillah ieu mah ieu sharing ngawangkong ngobrol panjang tapi seueur ieu teh ilmu nama Oh, alhamdulillah Kang. Mohon mata ku ayeuna khusus kangge ka para seniman sabar jeung tawakal. Nah gitu dina nalika ieu musibah Nah, urang gitu. kudu seueur sabar sareng tawakal Jagi oge kasehatannya Kang nya. jaginya jagi kesehatan
kamana umat kedah ngage masker. Da simkuring ge ieu make masker mah gitu. Yang Tapi ditutupan. da ditutupan. Ditutupan. Ungap. Enggak pang nama. Awak muka busuk kalau kieu. Heeh beres naon teh lockdown teh cicing di imah teh. Heeh. Mata kabayang Kang jika namun geus beres lockdown teh bidan bakal pinuh. Nah, Wah, tuh dah ayeuna salakina cicing di imah, pamajikanna cicing di imah, beres lockdown, wah, kabidan kabeh. jadi ente positif covid tapi positifnya positif Positif hamil. aduh ieu mah ieu aya wae tah teh poke kanggo para wargi sadaya cenanya manawi bilih aya anu keperyogian dina job atanapi bisnisna atanapi keperyogian sanesna kanggo ka Kang Sandi tiasa hubungi wae kanggo nomor telepon anu aya di bawah ieu Tah. Sareng IG simkuring oge tah Bentang Sandi 552. tah kanggo para wargi sadaya oge cenah anu kagungan Instagram tiasa wae di-follow Instagramnya Bentang Sandi 552. 552 Nah, gitu. mangga diaturan kami abdi Kakang Robi Nah, kayak gitu mangga so kanggo Pak Lurah Tasik oke mangga diaturanan kang wajobna ajak abdi omat Pak ada den kuningan oge ulah hilapnya manajer simkuring alhamdulillah itu teh. alhamdulillah Seueur pisan gitunya wargi-wargi padalangan di ditu ge aya Oh, padalangan nya. alhamdulillah muhun. ayeuna genanya sok sering merapat oge nya sareng Tigiri Harja Ya, alhamdulillah. Luru Masih kasihan. kene gitu lah. Masih kene melanglang buana minarian ilmu. Ah. Nama eta. Da ieu mah salaresna mah multi talent Mutitnya talenan tapi multi talenan. karena kenang bisa Kanu- karena nyanyi bisa Kanu kendang, kanu nyanyi, kanu ngalawak, ayeuna diajar debus abi teh kan. Debus. Mun hoyong nyompian ngaletak setrum. alah ieu mah ieu aya wae Tah. Enggak suwe tuh. mangga kanggo para wargi sadaya sananya pangit mungsa kitu anu tiasa Tah, kapihatur gitu. panginten pangapunten dina sumodaya kalalepatan boh aya kalepatan dina cariosan si simkuring tanapi ti Kang Sandi Bentang cenanya ada dihapunten cenanya sakali deui kanggo para wargi sadaya tong hilap kanggo di like komen sareng subscribe-na di share oge sing seueur tur telep khusus kanggo para wargi sadaya bilih aya keperyogian kanggo Kang Sandi Bentang bangga wae kanggo di kontak wae di nomor telepon anu aya di tertera di handap ieu cenanya. Ya. Kang Sandi hatur nuhun pisan. Sami-sami, Kang. Ngobrol ulah kapok di dieu cenanya Nuhun. hiji mangsa urang ngobrol-ngobrol kumaha ieu palawargi urang tepangkeun cenanya ieu pelawak teras teh sareng si cepot cenanya. Nah, Nah, gitu. gitu. Aya ieu salah saurang deui ieu teh salaresna mah. Nya, Aya nya Insyaallah next time. stem cenanya insyaallah cenanya. Mungsa kitu anu tiasa kapihatur panghapunten dan sabudaya kalalepatan. Hatur nuhun kanggo kepala warga oge anu parantos satia dina nonton ieu video cenanya. Tong hilap di like, komen, subscribe sareng di share sing seueur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gepoy. Diantos di video anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.